Kerjarita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh, lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya di suratan teh Syekh Nawawi teh. Begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi, orang Indonesia. Di mana Indonesia nak kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya ta eta kos kitu ta. Percis Jawana mengkolon tuh. Aya wedehan, wede. Itu beta rajeg gak itu guys, mulai itu rajeg be guys gak itu terus ya, jawane anak wedeh ge. Ya Allah, cek orang Mesir teh, oh iya mah pinggir laut basisir bener. Heran orang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon gitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe. Lauk mah kos gitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayo sia berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan ada setik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif sakitu doangnya nama. Kaif wassalam Mesir. Baca ku Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot beres. Wassalam Nawawi. Dibaca kunyana. Ainu aing mah 3 hurufna kaef hakap iya pa nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya etik saya dari mama. Nyurat, urang mah pan suratnya 2 lembar. Paranjang, bari maksud nama lah, sautet doang. Santri nyuratan ka bapana, patut paling edek menta beas. Ieu mah panjang jasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini, waduh sama dengan diderita. Bangunan derita, waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh eta mah meureun di luar bae budaknya. Hitung-tung nangan saeutik doang. Tidak ada lain terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kos ge kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilaga. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat nang menang cauh hansip doang.
Aduh capek gawe tegang. Itu bagus data, itu bagus. Ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya. Geus, datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede teh hebat eta nu geus kitu beres. Singkat padat geus pokona. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, tausiah. Capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7-na aya 15-an mah tausiah. Deuk nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos gara itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai keheran, keaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok gadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar laut. Eta kae santri ngadahar kan ai ka kiaina mah bareng 5an ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang teu patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai eta menang batur teu meunang aya nang sorangan nang batur mah teu naon aku masih aba atuh macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teu meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge beubeuremna puputina mah meunang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah, sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna, masyaallah, masyaallah. Iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim ai Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim wah waduh Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu biasa Syekh Nawawi, masyaallah. Begitu ditanya masalah, nah yes ya.
Ayo sia bongan make jubah sia. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula. Teu dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kur. Sarua geus. Leutikna pan akur leutikna mah. Keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah. Masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 pan. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi ngomong. Terus dijawab-jawab. Cek ulang lagi tadi mah bodoh pun gue mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah. Sia sakitu bete bisa. Awas, geus kuaring. Henteu nyalalin heula ka sisi. Abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari, ulama kuari. Sia mah teu bisaeun. Ka dieu, make bae jubah sia. Kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean. Teh saya naon teh sopan kalau teh. Gitu. Begitu aya kiai anu heran ka Nawawi. Sanggeus heran aya nu teu percayaeun. Jelema leutik kieu pinter. Aya teu percaya cak yana teh. Pasti ngan seukur hebat batinna doang. Zahirna doang. Can puguh batinna mah. Eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi. Kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan. Syekh Nawawi mah teh hese-hese. Begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun. Dret, ieu oyag tah. Bangunan. Woi, cek jana. Dikiekeun deui beres deui. Cak kudu dijawab tuh menang sambarangan. Kopea dengdek milu dengdek bangunan. Eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu. Masya Allah, lain bantrak-bantrak ini. Orang mah kopeh dengdek datang tak biasa-biasa bae orang mah. Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopeh sia tah. Oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopeh bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna. Majazna dilempeng-lempeng karti bae kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah moal kaharti moal bae kajen ku tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi bae kaharti. Aduh alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana taneuhna beak. Taneuh beak gunung hajat nyokot, geus pokona mah dicarokot di kararieu komo kundeuk masang buntut mah minta impo. Entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kudu boga ieu kudu boga naon perusahaan cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh? Geus sugih jasa nu boga percetakan kuari endek dibikeun hartana ieu. Percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow.
kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana. Ih tetep bae aya padahal mah nyumputnya nang besi kapanggih. Sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah. Mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah. Anas ngadahar lauk henteu. Dahar teu ngeunah, otak beuki bieu, mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah teh. Wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma yaisu fihi minal wasin makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok di dahar na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburon mah anu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah
wattaqullah kudusin maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara nganu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut. Aya di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu makrifat. Uhillalakum saydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu makrifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya ne ieu termasuk kana ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, ieulah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ieulah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul barri. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya be ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina
Jumat geus nyarao kabeh aja paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darjat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafawutna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Mentak moal akbar atuh tahun dieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat baton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah heula di urang mah ulah wakah heulana ulah wakah Malaysia geus buka urang ulah wakah sebab itu mah barat kulon di ulah wakah heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu makomo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang panencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Ayo keur carita. Isukana orang bari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan
ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja. Nah, kan ieu beungeut-beungeut aya oge. Aduh cenah kiai nu menangna atut sebab perhitunganna lobaan atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun, keuna bubungahan, sakedeung deui lurah diseret. Ji, yang gitu. Sebabnya geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus endek mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Geus kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap. Ai geus teu kuat tuh. Hiji geus sakitu bae teh ngomongna heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3 berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu Tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk
isuk mulai dah terus datang ke tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna arafah soma yauma arafah sajeuna manu puasa di poean arafah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sanah tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi sahaja lemah nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tambah jelema, masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna, mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Daripada bentar dalam TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah neta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae. Ulah sare rame-rame. Tafakur ka Gusti Allah, dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka buri bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak gitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan sahaja lemah anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluarga ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang.
mumpung kuari beker boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditunang wagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ku tujuan we mangga embe hiji sorangan embe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah batak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan minggu selanjutnya ngaji deui minggu ka selanjutnya ngaji deui
jadi perean imang guys ngaji perenangan lebaran doang lebaran eta doang minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti pere eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu sakitu bae nya sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya sama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong jente ya temang henteu jinganan gitu mencaknya kapanggih nyana nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu deh sil kejai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cenah ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya baik jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah sakitu bae pokona mah geus kelek kieu teh emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sejen aya 400 babaturan ada teh ipetes saja aya keneh sebar eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke Sabtu ke Senin ke Selasa ke Rebo itulah harapan jeung harapan asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun mantap cek kula ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari ieu minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi sekolah mah ngaji bae kuari ya kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari ya tapi sekolah mah ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat tapi jangan ngomong ngekulat dah nu dek ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat
10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkat nyana doang. Mana teuing tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh ceuk kula. Gitulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus endek ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah, tanggung jawab berangkat. Cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ja aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta ha serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing. Ya guys tanggung jawab guys sama. Dek dikemanakan? Ya dek dikasumurkan lah. Sumurnan, sumur di jahanam. Ayah emang, ayah guys disadiakan tama. Anu mun dibabetkan kadinya 1000 tahun tuh datang-datang ke handap. Boro-boro naik kalur ke handap ke can datang 1000 tahun. Wangel amat tama. Etalah. Nu bakal nembang sekredit. Sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun kadinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Gitulah kisahnya. Jadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakan to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam ayasa di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naon nya eta nya eta kos gitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh
Abul Hasan As-Sadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali, belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Nawawi Tanara, aya di alam-alam nu eta. Loba-loba deui nu sejenna ge. Bahkan kuari ge aya, kan urang mah teu nyaho bae. Teu nyaho bae urang. Aya. Mantap atuh hayang nyaho ka dijal mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge. Sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggalin aya nu balap datang ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medan. Jadi urang teh ieu teh keur balap ieu teh menuju Allah. Menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah eta lah caritana. Menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anu geus embung disogok lamun magahan ngajina geus embungna naon geus teu neuleun naon teu neuleun naon nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna aya urang mah ahli kredit ngaranna ahli itu dunia abid dirham abid mobil abid motor abid jabatan abid dan lain sebagainya urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah subhanahu gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun be mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Di malaikat. Oh, malaikat make seuneu wer ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja-raja. Saya makan RT, komo sih sama RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Geus saya bukan. .
ya Allah digiring bae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilahi tusarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nya lurahna diseret nya siana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek teu panas meureun direrap doang ge panas aya kreditan didinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ade wattaqullah zin marane ka Allah anu allazi ilaihi tusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata orang dihampura, celi orang dihampura, suku orang dihampura, sungut orang dihampura, hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedak na ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon antek eta ngaji teh makin hareudang makin kagencet makin panas makin laleungitan ta dosa urang ti lain lalagaan lamun urang milih tempat nu ngeunaheun lalega ngopi ngarokok nambahan tamah lain ngaji tamah asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasadak-sadakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan orang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah Allahumma ya qadiyal hajat Allah